السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك صلوا عليه سادة يا نبي السلام عليك يا وندن يا وندن السلام عليك sekali deui assalamu alaik zainal assalamu alaik assalamu alaik assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah خذ بيدي قلت حلتي أدركنا بك يا رسول الله. Mugi-mugi ngalangkungan awasan salawat mi'amud peristiwa dilahirkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam warga Cipari sapapaosna ginulur rahayu barokah salamat. Assalamu alaik Ahmadu ya habibi Assalamu alaik Taha ya tabibi Assalamu alaik Ahmadu ya habibi Assalamu alaik Taha ya tabibi Assalamu alaik Zainal Anbiya Assalamu alaik Assalamu alaik Sallu alaik sarang deui cabi Assalamu alaik Allah Allah Assalamu alaik Azkal Azkiya Assalamu alaik Asfal Asfiya Assalamu alaik Assalamu alaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Nawaitu zikra taqarruban ilallahi afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha
pangasareng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. Sepuh sadayana tekenging galider ulah kabobodo tenjo tong kasamaran tingali dina mana tetep ngajik ismu zat Allahu Allahu Allah. Tekenging kabobodo sanaos nu kakuping tatabehan anu katingali tontonan dina mana sing ngancik zikrullah. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Faya ikhwani wal akhawatu fid din rahimakumullah. اسمعوا قول الله تعالى في القرآن الكريم ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Mugi-mugi kung ada dasaran diriku ismu zat urang sadayana dijantankeun hamba Allah anu salamina eling salami matu mampi tumarima kana takdir jeung kadar dibarengan ku sobar bari ikhtiar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa engkau Tuhankan benda? Mengapa kau dewakan manusia? Janganlah kau menduakan dia, janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tidak ada satu
Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wargi Cipari anu insyaallah saiman, saislam, saquran, sahadis, sabonoroyotan, sacucurugan ti ditunda. Mugi-mugi urang sadayana hirup kumbuh di alam dunya disarengan ku zikir, sehingga zikrullah kacanak dugi ka waktosna urang mulih ka Allah. Hirup sing siga cai laut anu ngeem lauk di lautan, lauk laut moal kabawakeun asin. Umpami eta lauk hirup di alam lautna, urang oge sami mugi-mugi teu galider ancikeun zikrullah sing anteng aya dina manah. Dikir kahane teu kenging manabeung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengapa engkau Tuhankan benda? Mengapa kau dewakan manusia? Janganlah kau menduakan Allah, janganlah kau menyekutukannya. Alam dan isinya, semua ciptaannya, tiada satu pun yang menyerupainya. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tempat menyembah dan tempat meminta. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan. Sareng la ilaha illallah, kompak sadayana la ilaha illallah. Ajakan langkung ti payun ti jisim kuring kasamudaya jamaah anu sakieu seueurna zikir mikir cobi sareng zakir mutafakir tazakur tafakur qalbiyah aqliyah iman ilmu jujur mujur
apal henteu naros eta mah naros apal henteu kana kunae kusim kuring disangemkeun umangken kasamudayana nu sami rawuh bade sepuh bade anom bade istri bade pameget bae urang zikir bari mikir zikir tuluy teu daek mikir zikirna teu pati jadi mikirna mah ajengan satakar kebak ngan teu eling kanu bogana mikir tanpa zikir itu tiada arti maka oleh karenanya mari kita berzikir sambil komo ajengan zikir osok mikir eker ieu teh jelema tukang zikir disebut zakir sing jadi jalmi ahli zikir anu boga gelar zakir tukang mikir disebut mutafakir zakir mutafakir gawena tukang zikir tazakur gawena tukang mikir tafakur gawe tukang zikir tazak gawe tukang mikir tafakur ari zikir pagawean hate pagawean akal kira-kira hate ari mikir gawe hate gawe akal akliyah qalbiyah tempat mikir dina akal tempat zikir dina hate ladang zikir bakal iman ladang mikir bakal menang ilmu ladang zikir menang iman ladang mikir menang gitu mun urang dia hayangkan imana geder we zikirna numawi abdi mah ajengan dah yang menang ilmu sing getol ngaji na jalma nu daek ngaji bakal kenging ilmu pok jalma nu daek ngaji bakal kenging jalmi nu kersa nyangu bakal dahar daek ngaji menang ilmu daek ngejo dahar gitu mun ece palai kenging ilmu sing getol ngaji mun hoyong dahar sangu sing rajin ngejo kudu daek ngakal ameh kudu daek ngarah ameh bisa diajar lelengkah suku ece di mana-mana mahnya di Cipari marek ngalengkah-lengkahkeun halu ngalengkah masuku ari ilmu parab iman ari sangu parab badan ari ilmu parab akhlak ari sangu parab awak teu boga ilmu sasar teu boga ilmu teu dahar sangu teu boga ilmu teu beuki sangu karihos rek naon atuh tolabul ilmi tos teu keresa nuang sangu tos teu seneng bade ngantosan naon deui ari tos kitu kan urang dia mah tolabul ilmi keresa nuang sangu pangrewogna harapan masih kene panjang mugia wargi-wargi samudaya nu sami rawuh dina ieu saat wargi Cipari ngajerit kanu maha suci ngoceak kanu maha kawasa urang adanan bari nangis mugi-mugi ieu jamaah sing paos yuswana mugi-mugi sanes kanten pamaksadanana sapamunut ginuluran sapanejati nekanan dikabulku Allah lungsuranana janten lungsuran anu saroleh kasabna ti darat ti cai ti leuweung ti reuma tinu tebih tinu caket mugia enggal dilungsurkeun barokah ka wargi-wargi sadayana janji Allah moal sulaya ce
Dawuh Rabbul Ghafur di mana hiji lingkungan parantos diwengku ku keimanan, dirurub ku katakwaan, maka kabarokahan bakal saengalna dilungsurkeun ku Allah. Tawis wargi Cipari anu sakieu ayeuna tentrem ayem, dahar sebe imahna baju pigaweun rejeki pamajikan jarang. Meureun matak warga Cipari dikeresakeun ku Allah tiasa makmur kaayaan fisik jasmanina, tawis buktos ieu teh ladang iman sareng takwa kanu maha kawasa. Bawi raos mangga geurah haturkeun sewu nuhun laksa ketika bingahan ka para ulama, ka para ajengan, para guru, para santri, aparatur pemerintah. Anu mana marantena parantos toweksa, teu uninga di siang, teu uninga tengah wengi, teu uninga di waktos, sapapaosna maparinan wejangan ka urang sadayana. Abdi bade naros kinten-kinten urang dieu prayogi keneh ku ajengan, ti iraha prayogina. Di ayeuna kamari mah teu butuhnya. Ibu waler sing nyambung atuh ce. Pan ieu teh nada dakwah kupun guru sim kuring di piwarang ngagurikeun pausiah teh disarengan ku nada. Abdi mah lamun pidato dina saat nu ayeuna sok bari dibarengan ku ngalagu. Sabios abdi nyanyi. Moal ngageunggeureukkeun, moal nitah turun ti panggung, moal nyawer, geus moal ngalagu deui. Waler ibu waler. Di mana-mana urang Cipari nuju ka kandungan, yuswa 4 sasi sok palai dipangaoskeun Quran miwarangan saha. Umpami sumping dina waktosna khotaman atawa manakiban atawa dina waktos 11 sok palai dipangnaosiahankeun miwarangan saha. Ajengan samali di Cipari mamun kakandungan umur 7 bulan sok hayang dipangajikeun Quran eta ge miwarangan saha. Ajengan malah cek beja umur 8 bulan kakandungan anak eta oge sok kusaha. Astagfirullah kusalakina. Manya umur 8 bulan kakandungan ku ajengan ku cara oge ngawegahkeun tawis buktos ngawegahkeun geuning ketika digenraan ku ulama, digeroan ku ajengan, dikiatan ku pangarsa Bapak RT, Pak RW, Pak Kades palih dituna jamaah anu sakieu hempak merbayaksana. Hujan teu kahalang ku hujan, poe kunang damar, leueur kunang itek, tawis buktos ieu jamaah ngangken tumut turut kana pangangken ti para ulama para kiai. Nuhun pangarsapun guru akang anu parantos ngahaturanan dungkap ka jisim kuring dina ieu saat diwuwuh ditepangkeun sareng kersana Qori Nasional, kersana Jang Haji Iwan Abdul Jalil sinareng Cep Naufal. Eta teh Cep Naufal teh putrana Jang Haji emut kapungkur sim kuring tepang sareng Jang Haji Iwan saageng kitu Cep Naufal. Ayeuna mantena tos nyandak putrana kamari juara 2 tingkat Kabupaten Garut, margi mantena ngiring di Kecamatan Leles. Alhamdulillah tepang sareng pangersa Pak Kubu nuhun juragan Kubu
anu parantos taweksa ngabdikeun salira ngajejehpakeun warga desa Kertanegla khususna anu aya di kampung Cipari utami Cipatat Cimapag cinaon deui pokona mah ieu teh ngagabungnya lemur teh ti ditu keneh manjang 3 kadusunan pun lanceuk dipalih Cipari pentas pangersa pun guru kersana akang di dieu pun guru simkuring nuju di Sukaguru kersana Kiai Mas'ud eta teh guru simkuring Kang aslina kapungkur abdi diajar nasrib teh kumantena margi abdi lebet ka Sukaguru Kang Mas'ud mah tos kelas 4 tos ngawuru kapungkur nuhun caur wartos ayakna dipalih dieu pamisumping ayeuna hatur salam baktos pangarsa akang di Ki Adi mendennya dina wengi ieu mugi-mugi we tiasa rurumpaheun pangarsa akang oge ece sinareng kulawargi nu sanesna ka Cipari teh simkuring lain anyar-anyar tahun 2000-an kapungkur ge tos disabakeun ku pun lanceuk ka dieu ngan ayeuna mah aya leuwihna teh simkuring sok disarengan ku Kang Beno dina versi nada jeung dakwah kunaon ajengan make kitu ngahaja ameh jamaah nyaring di mana geus nyaring urang bawa sina eling hese ngajak jelema eling mun teu nyaring sanajan teu sakur-sakur anu nyaring eta eling da loba anu nyaring henteu ngan lamun teu nyaring-nyaring acan rek kumaha ngajak elingna dan nyaring ge henteu nu mawi geus nyaring mah geus curing hak urang pecakan urang bantun kana materi anu kusim guring deuk didugikeun dina peuting ayeuna tong panjangnya lebar ngaji mah urang singkat padat akurat balik ka imah mawa rahmat aya paribasa nu nyebatkeun kieu meser jamu titari kolot meli ubar kaci joho nuntut ilmu geus kolot sedang bubar sedang malibar hobeh sedang bubar poho wes bamblas kalah gitu dilila-lila ge matak urang sakedap sawiosnya ceuknya sakedap oge nu penting nu tadi teh ya sumuhun ajengan naon atuh nu rek diguar memeh abdi ngaguar materi widian abdi umangkeun ka samudayana urang sami-sami ngaos deui sholawat siap sholawatan deui siap versi Sunda versi India atawa versi dangdut Sunda bisi hayang sholawat versi India abdi boga kieu ieu tumpah sehae boleh judian boleh tankana hai mantu kayi tersacina dere binciyo nayolakta de margaya leca-leca aya lagu gitu aya apal hartina henteu untung teu apal lamun apal piraku teu keheul cek urang India ka urang Cipari urang Cipatat teh kieu buukna bodas kelekna bau hei berbahaya irungna ngucur celi congean jaba ping-ping mani belang kulaja tah ubarna teh kuduku urang basa Sunda namut versi es lilin dina sholawatan versina es apa urang dieu sadayana laguna siap urang maca sholawat heula keun we lagam sholawat di kamana dikemenikeun ge es lilin mah tanu kitu tapi urang maca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad
salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sarang ajaan Allahumma salli wa sallim salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmin lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi hari landong mana ibu ayah lima sadayana nuka hiji bapak ngaos Quran uning hartosna hari kadua na pamuda sholat penting tahajudna kahatiluna teteh zikir ka Allah Ta'ala ari ka opatna puasa dina waktuna ari kalimana jeung nu saroleh gaulna salah sawiosna wajib dipiboga sangkan urang hirup bagja dunya akhirat cobi sareng sadayana Allahumma salli wa sallim salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmin lahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi seurkeun ngaos shalawat mumpung ayeuna tepang sareng sasih Rabiul Awal iraha bae di mana wae sokan tenan dina acara nu sapertos kieu diwuwuh ku bantosan sawanten audio sound system anu kalintang pisan menggema menggelegar nuhun ka kru Sinareng Obos anu kagungan ieu audio mugi-mugi ngalangkungan bantosan audio sound ieu nambih-nambih kana kasumangetan urang dina ibadah ka Allah sing jadi ahli surga malahan mah isukan mun pareng ka surga bawa jeung sona ka ditu urang nabeuh bareng sararea nuhun cek anu kagungan audio ajengannya bisa kuladang audio sound system abdi asup ka sawarga atuh komo ka bina-bina
Sumuhun kumaha carana lamun aya muludan mun aya rajaban kapanitia tong kudu make menta sewaan. Pecakan 50 kali we gituan. Abong mun teu bangkrut teh geura sok. Sok hawatos abdi mah ke tukang sound system. Batur matuang ieu mah kalah kanggo golongan kabel. Mana audio eta operator nanti Kang Ben. Oh itu tos aya rokok kadinya. Atos bilih teu acan rek pangmentakeun ku abdinya. Kopi natos aya. Alhamdulillah sebab tak lupa acara di malam hari ini disponsori oleh Aqua. Sudah ada di meja Cikopi. Letih hati letih, sedih sungguh sedih. Mengapa di meja ini belum ada kopi? Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah kopi. Bantuan sekali deh ce bantosan ce. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah kopi. Malam semakin sunyi, tapi belum ada kopi. Karena can ada kopi barang. Kopi di mana kau kini? Jangan kau tampakkanlah kopi. Biasana anu hoyong masuk ke berarti lamun abdi kekeh eta teh hayang mata kekeh oge. Sabab abdi dirorompo kupun bojo ece leueuten teu sok disayogikeun teh opat rupa. Ti hudang sare nepi ka asar pun bojo nyayogikeun cai herang model kieu. Sebab bagus untuk pencernaan ketika kita bangun tidur sebelum makan dan minum apa-apa harus diutamakan minum air putih. Bagus. Nganti asar nepi ka magrib pun bojo sok nyayogikeun cai enteh haneut Kang. Ti magrib nepi ka isya sok nyayogikeun kopi. Lamun ti isya nepi ka subuh engke nu sok disiapkeun ku pun bojo teh susu. Bari sok aya nu hideungan. Berarti eta kopi susu. Nuhun kula. Alhamdulillah. Ini sponsornya luar biasa di sini dan bacaan nuhun. Jang Haji wilujeng angkat. Mangga kaleresan mantena kagungan jadwal anu tebih. Dina dinten enjing sareng encep ge sami ka wewengkon Karangnunggal sareng sajabinana metos ngobrol sareng simkuring doakeun mugi-mugi kersana Jang Haji Iwan sing paos yuswananya cenah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kana materi nu rek diguar ku simkuring moga-moga ieu materi teh sing mampu ngajawab kana pertanyaan manusia nu hirup di zaman ayeuna. Sabab ieu pertanyaan teh geus jadi ilaha rek di kota, rek di kampung, rek nu bodoh, rek nu pinter, rek kolot, rek budak. Sumuhun ajengan naon pertarosanana? Cek nu nanya naon sababna urang kedah takdim ka Kangjeng Nabi, naon margina kedah takrim ka Kangjeng Nabi, naon margina kedah mahabbah ka Kangjeng Nabi. Jadi eta pertanyaan teh takdim, takrim, mahabbah pok. Takdim, takrim, mahabbah. Mata kurang niatan ku sararea dina peuting ieu bismillahirrahmanirrahim pok. Nawaitu
ta'ziman wa takriman wa mahabbatan lin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lillahi ta'ala. Allahumma inna na'udzubika minasinati wan naumi wa kasratil kalami warruju'i qabla al-firag. Uning hartos nante mugi Gusti nebihkeun ka abdi tina nunutan, tina sare, tina ngobrol sareng tina balik memeh ngaji ditutup ku doa. Sabab anu mulang memeh ngadua bareng-bareng, sabab anu mulang memeh ngadua eta teh ririwa tah nu balik ngaji memeh ngadua eta teh cangkeuleun eueuh lain ririwa da eueuh ge calik di dieu katingali tos cangkeul teh acan. Cangkeul nu geulis eta teteh ipetna parantos robih-robih. Kawitna ipet ku imbit palih kiwa, robih ipet nganggo imbit palih tengen. Leres tos bulak balik nu sila, bosen ayeuna sila, bosen emok nangunyar sabelah. Geus nangunyar sabelah, nangunyar duanana tuluy nyarande. Leres blug nangkub blug blak bagianmu balik kari ngadangukeun sedrek daun ngadangkak. Bagianmu balik nyarios lain ngadangkak ngadangu. Urang ngadangukeun. Dangukeun ku sadayana. Tah geuningan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan katsira. Mugi-mugi nu nganterkeun kopi ka panggung sing panjang yuswa. Nuhun Kang Beno kopina aya, operator aya. Da tadi kehoyong bade engal ditampi. Bismillahirrahmanirrahim. Ditampi engalnya. Bedul sugan teh teu panas. Boro tekot geuwat. Nikmat pokona mah kawag weh atos ngarot kopi mah. Eta pertarosan naon sababna urang kudu takdim takrim mahabbah ka Kangjeng Nabi. Eta pertarosan. Kinten-kinten wargi-wargi nu aya di palih dieu parantos kuninga waleranana teh acan. Umpami teh acan urang sok gogorowokan maugi Kangjeng Rasulullah kersa nyebat abdi sada aya di payuneun Gusti Allah sing janten Rasul sadaya. Ece osok nyarios kitu. Kinten-kinten isin teu urang sasauran sapertos kitu. Henteu pantes urang dia diangken umat ku Kangjeng Nabi. Atos pantes atos. Naon cirina make kot pantes. Margi di Cipatat mah nu mingguan aya kene nu sok bulanan aya kene nu khotaman kene nu manakiban nu sok tahlilan nu tadarusan
aya kene nusok muludan kene nusok rajaban taku eta padamelan urang teh tawis rumaos umangken Gusti piraku abdi tadi rawu dipangku dirawel disangkeh ku Kangjeng Nabi damingonan osok bulanan osok udur bulan oge osok manakiban oge osok khotaman oge osok mulud rajab osok piraku Gusti abdi tadi angken umat mun geus kabeh kitu mah cek Kangjeng Nabi hayu ngandet teu kitu kabeh nu gorengna ge loba urang aku kusararea nu sok galak aya tu geuning nu sok salingkuh tu geuning nu gede hutang kene nu hese mayar aya kene nu hese mayar aya Gusti ting geuningan urang tetes umangkennya tawis buktos jalmi anu soleh teh umangken nu lepat diangken dina lepatna nu leres diangken dina leresna margi tawis jalmi soleh nu salah ngaku soleh eta jalmi waler nu lepat ngangken leres eta jalmi lepatnya nu leres ngangken lepat eta jalmi leres nu lepat ngangken lepat eta tawis jalmi nu leres ngangken leres boa tah kitu teu acan kan tenan jalmi anu ngangkenkeun leres eta leres malih-malih saur panyangki boa anu umangken leres eta teh lepat tos kan tenan nu lepat ngangken lepat eta mah leres teh sapertos nu neme dicarioskeun ku jamaah nu saena ari aya mah angken nu awonna teu kenging dibunian nu awonna teu kenging disumput-sumput wireh ayeuna teu tiasa kauninga teh di dunya jaga mah di yaumal jaza wal hisab sadayana bakal kauninga saur Allah la yugadiru sogiratan wala kabiratan illa ahsoha mual aya dosa anu alit nu teu kapendak mual aya padamelan anu sae nu teu jadi ganjaran ageng alit bakal katembong kasakseni kusadayana lumawi meungpeung aya kasempatan sanaos atos sararpu da urang teh rumaos geuning tos kieu manya kitu teh buuk hideung jadi leresnya ce soca oge janten kirang awas tanah gitos tepatos bedas nu caroge hese nu udah diangken deui majarkeun teh nu caroge hese heuras cenah da rumaos tos kieu nya pilih ece kagungan caroge anu tos kagungan panyawat eta lanongan cobi kunaon ajengan ngubaranana ku surawung diceletrok jeung gula beureum pecakan moal teu geus planggora cek akang nya kitu gawena teh ayeuna mikir-mikir we ke balik adek mecakan nyeun racikan nu kitu bakal tos umangken tos karaos tos sepuh nanging alhamdulillah
Masya Allah tabarakallah di Cipari Cipatat mah terobih patekadan, terobih kultur, terobih kebiasaan, terobih kebudayaan, samalih tamih zaman majeng tamih kokoh pageuh dina ibadah. Alhamdulillah. Ngan benten teh panginten mun kapungkur ma pami muludan rajaban teh sok aya tagoni sok aya. Di dieu aya keneh tagoni. Kumaha tabehan tagoni ning kaluhurkeun marwas pak ting ting pak ting 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 dum pak ping ping dedet gendum pak ping ping dedet gendum pak ping ping dedet gen sok aya nu kitu. Aya mah aya tagoni aya. Gentos tina tagoni aya marawis. Simkuring di sarangan-sarang santri pangersana akang ti pali ditu. Minang baheula marawis nati pasantren pangersa akang kang sadeh. Mohon sareng mantena sareng santrina genti lagam marawis mah lain kitu tabeuna marawis mah tak opak eueuh kolontong tak opak eueuh kolontong tak opak eueuh kolontong tak opak eueuh kolontong komo na meja ieu mah eueuh nanaon itu. Tagoni aya keneh, dugol aya keneh, malih kupakuwu dilombakeun, marawis aya keneh, kadienakeun digenti make aya organ tunggal, ngaji teh dibarengan jeung organ tunggal. Kabeh dienakeun. Ari organ tunggal maka panan alangkah indahnya dunia dirasa malam ini cucur teng teng cucur aya teng teng loba. Kabudayaan kultur warga Cipari Desa Kertanegla Masya Allah teu acan kalindih sok sanajan ayeuna teh zaman geus menuju ke era modern. Ayeuna teh geus modern Kang. Para pamudana aya wartos da tatangian ari Giri Mukti jeung Kertanegla. Alhamdulillah teu kabejakeun urakan, teu kawartoskeun seueur anu teu pararuguh. Tawis buktos ini keberhasilan yang tidak boleh dilupakan, bahkan semestinya terus dilestarikan dan ditingkatkan berkoordinasi dengan aparat pemerintah. Pangersa Bapak RT, Pak RW, Pak Buduwenduh, Sinareng Pak. Inilah modern, mudah-mudahan tidak disalah artikan. Modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah karena masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam bersikap modern dijelas sebagai kebebasan, bebas lepas tanpa adanya batasan. Kumpul kebo bukan modern, tapi suatu kemesuman. Tak sembahyang bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, keikut-ikutan, saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan, ambil isi dan campakkan kulitnya. Ambil yang baik dan tinggalkan jeleknya. Silakan kita hidup di zaman modern, tapi jangan lupa tali budaya kita. Cipari, Cipatat, Kertanegla punya ciri khas yang tidak boleh dilupakan, bahkan segiyogianya bisa ditingkatkan dan dilestarikan. Berkemajuan dan juga berpendidikan di dalam segala bidang, ini modern. Kemanusiaan, tinggi nilai peradaban di segala pergaulan, ini modern. Mari membangun Cipari dengan landasan agama.
Modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah karena masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam bersikap modern dicela sebagai kebebasan, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Urakan bukanlah modern, takkan nyaris seperti hewan. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, ikut-ikutan saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan, ambil isi dan cambakan kulitnya. Ambil yang baik dan tinggalkan jeleknya. Sanao sirup di zaman modern berkat bimbingan para alim ulama, bimbingan para ketua pemuda, bimbingan aparatur pemerintah. Orang kedah mempertahankan kanu sae memakai jilbab rapih, sopan dan beradab. Dan ini perintah Tuhan dipersoalkan. Pakai rok mini dan membangkitkan birahi, dan mengundang kejahatan tak keberatan. Bila aurat erat terbuka, pemerkosaan melanda. Modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah karena masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam bersikap modern dicela sebagai kebebasan, bebas lepas tanpa adanya batasan. Kumpul kebo bukan modern, tapi suatu kemesuman. Tak sembahyang bukan modern, tapi suatu kemungkaran. Karena takut dikatakan ketinggalan zaman, keikut-ikutan saringlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan, ambil isi dan campakkan kulitnya. Ambil yang baik dan tinggalkan jeleknya. Tak gitu nancen aja. Tak gitu. Kamari basa di Cipatujah oce abdi ngalagu eta da menang 1.600.000 oco. Di Cipatujah kan datang ngobrolkeun Cipari. Tak ngobrolkeun Cipari di Cipatujah. Di Cipari mah beda. Matpangna teu nyawer teh meureun teu kagunganeun. Teu kagunganeun ku kupingan. Punten kulan punten. Urang jawab nu tadi. Walranana keur ngawaler anu tadi tah ieu mah fokus ngaji na ieu wayahna ieu. Urang rada ka jero urang ngaos ya. Walranana urang ngabantun tina katerangan anu didawuhkeun ku Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Tasim kuring dek mecakan ngajawab karena pertanyaan nu tadi teh dawuhan Tuan Syekh Abdul Qadir. Dina kitab Siril Asror. Kena dasim kuring ukur macakeun. Maca tina kitab diapalkeun kulamai tos apal didugikeun ka mustami. Cek urang Sunda mah min kitabin ila biwirin min biwirin ila cepilin. Tina kitab kana lamai geus kapaham didugikeun ka jamaah da tugas mubalig ngadugikeun. Sing nepi ka mana ajengan ngadugikeunana sing dugikeun ka dangu. Da sesah upami fatwa pituah palai dugi kana mana. Ari sae nama
ngadugikeun tausiah teh sing nganci kana ati, sing nyangkaru kana kolbu, sina nyangsang kana mana. Nangingnya kitu teh wangsul deui kana sasauranana. Dari nu ngomong kakarek bisa capetang nyarita mah dina nepina kana cepil kana hate teh teu matak nyentuh nu aya matak nyinggung. Leres. Sok aya jalmi nu kasinggung ku fatwa para ulama osok. Lamun nyebutkeun tara paingan atuh teu daek mikir. Aya nu kasinggung aya nu rumaosan eta mah. Leresnya kulannya. Sesah upami sumangem palai dugi kana mana da anu nyarita nage kakarek bentik curug balas. Capetang balas. Atuh kalah balik deui mung nu mawi sakitu ge minimal dugi we kana cepil jamaah. Kumaha dawuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dina kitab Siril Asrar, dawuhan mantena ieu teh muqaddimatun bibtidai khalqi. Didawuhkeun ku mantena dina eta eusining kitab ngadawuhkeun ieu nyaeta netelakeun pertama anu ku Allah diciptakeun. Dawuhan Syekh Abdul Qadir nu diciptakeun ku Allah pertama teh hiji ruh Kangjeng Nabi min nuri jamalihi. Ruh Kangjeng Nabi diciptakeun ku Allah teh min nuri jamalihi. Tina nur keagungan kagindingan Allah. Janten dugi ka Rasul ngadawuhkeun nu pertama diciptakeun teh hiji ruh Nabi, dua nur Nabi, tilu kolam, opat akal. Jadi ruh, nur, kolam, akal. Pok pali dia. Ruh, nur, kolam, akal. Cobi nu dipayun. Ruh, nur, kolam, nu pali ditu. Ruh, nur, kolam, saur sadayana. Ruh, nur, kolam, nupang payuna didamel ku Allah teh eta. Lajeng Allah Subhanahu wa taala sabada nyiptakeun ruh Kangjeng Nabi wa khalaqal arwaha kullaha minhu. Sabada aya ruh Kangjeng Nabi lajeng Allah nyiptakeun sakabeh ruh. Timimiti ruh tek-tek bengek walang taga orong-orong gegedongan. Setiap anu bernyawa diciptakeunana eta ruh teh minhu alias tina ruhna Kangjeng Nabi. Janten aya ruh urang teh, ruh urang ge ieu teh ti mana kawitna teh tina ruh Kangjeng. Berarti urang teh atuh turunan sing kompak, urang teh turunan sing pede, urang teh turunan berita bahagianya seperti itu. Cuman berita terpuruknya maknya turunan Nabi kieu keneh. Ongkoh urang teh ruh urang teh tina ruh Kangjeng Nabi, turunan Nabi, geuning urang introspeksi, maknya turunan Nabi kieu. Itu kabar terburukna. Tapi secara tidak langsung, secara ngaku jeung teu ngaku bahwa ruh urang berasal dari ruh baginda Rasul. Di mana eta ruh ditunana ku Allah? Nya eta di alam lahut. Di mana cenah ce? Ari lahut zalika watonul asli. Lahut itu adalah lembur matuh banjar karang pamidangan tempat urang asal jeung tempat urang balik. Jadi urang mulih di Allah, balik ke Allah. Tempat urang teh di lahut, di lahut. Di lahut, di ditu, di lahut. Nya disebatkeunana alam lahut. Sabada ti kitu tsumma rodadnahu asfala sapilin, dilungsurkeun ruh urang ti alam lahut ka alam jabarut, ti alam jabarut ka alam mulki, ti alam malakut, ti alam malakut ka alam mulki, tina alam mulki ka alam jasad. Jadi lahut, jabarut, malakut, mulki, jasad. Lahut, jabarut, malakut, mulki, jasad.
Wihan deui lahut jabarut malakut mulki. Tapi nahwe ruh urang teh asup ka mana? Kana jasad. Iraha ruhna dugi kana jasad urang dina nalika umur urang dina rahim nu jadi indung umur 120 poe atanapi yuswa 4 sasi. Matak cek paraji bulan kahiji ngaherang, 2 ngalenggang, 3 gumulung, 4 mangrupa, 5 usik, 6 bulan malik, 7 bulan kolot, 8 bulan ngora, 8 bulan medal. Kolot medal. Tadi dinya urang teh ngan eta ruh anu ku Allah diciptakeun dituna di alam lahut. Jadi ruh urang teh sing balik deui ka mana ce? Ka alam lahut. Lamun ruh urang teu balik ka alam lahut berarti ruh urang teh marakaya alias jadi tah kitu. Ruh manusia nu teu balik ka lemur matuh banjar karang pamidangan kebo balik ka pakan dangan. Cekolot mah kebo balik pakan. Di mana kandang kebo? Pan kebo balik pakandangan. Ruh urang teh sing uih ka ditu. Sing uih deui ka alam lahut. Sabab ruh urang di alam lahut sifatna ruh teh kudsiyah. Sabada kudsiyah sulponiyah, rawaniyah.